mah uningan. Ya iyalah. Karena lagu-lagu upang panjang nasadunya. Ya lagu naon cenah mah? Ya oke marukana. Paus Bako Sirawing eta teh. Lain lagu naon teh ngerak. Tadi tadi mau beli Bako Sirawing. Nya Pak Ustad bakal Sirawing. Bako Sirawing eta teh. Apa? Kita nyari. Aya keneh, teu nepi ka kaena ge Pak Haji. Bako Sirawing bagi-bagi. Beliau hoyong terang. Iya kudu di jen ana YouTube ieu mah. Mohon saudara. Pira aja. Pang panjang-panjang nasadunya lagu diurang. Soalnya yang nyaho urang ada, yang nyaho. Lagu naon? Langkeun. Cing. Tek-kotek kojing. Nah, lagu panjang. Ayam turun 1 juta. Kalau kateng sih. Tek-kotek kojing. Mati 1 tinggal 888. Kotek-kotek kojing. Ayam turun 888. Mati 1 tinggal 888. Kira dek masanana. Datang elu modar kabeh. Siap. Rek panjang kumaha geus datang lu. Datang lu aja pae. Sadar naon oge tamboro. Lamun teu datang lu ka aing mah dua poe moal tamat-tamat. Wah, tong boro hayam jelema ge datang corona nih kawan mah. Jadi Abang Son suka jahil begitu ya, Bang. Itu kayak jangan dibunyi-bunyi, Bang. Apa teh yang ieu cing? Ieu Sanes. salah sarios. Aduh Gusti, abi ampun tekian. Aduh, Gusti eta naon nu disada tuh. Ya naon. Mata kula salingkuh kumaha Lain atuh? salingkuh ramah saeutik. Ngamangpaatkeun waktu naon. Nya kedeung. Banyak gedeung. Tah, Apunten aya ampun. nya Punten lah. Aduh, alhamdulillah. Hatur nuhun, ieu teh tinu gaduh hajat. Gaduh hajat nong ieu teh. Pan nu gaduh hajat teh dua pepasangan, mah. Nya panyayai. Istri wungkul. Dan tanya beula teh kayak gitu mah kudu kompak naonan ge. Cing keprok heula kang ka ibu aja. Tapi kan bae nong urang doakeun ku CEH hatur nuhun Ibu Hajat. Didoakeun sing kakota salakum tinggi nya nong. Mudah-mudahan sing barokah dicece saparakanca. Ngan Ibu Hajat teh datos sepuh geura kado emutan Ibu Hajat. Lamun 50.000 dibagi 3 hese ngabagikeun anak kan. Ibu Hajat hese. Hese. 5.000 dibagi 3 anger Hese. Mata oge cek naon minta tambahna deui. Kamana karep apunten aya, apunten aya. Aduh, Gusti. Dela. Japean heula, kudu dibere cikopi hideung ieu mah ya. Oh, perhatosan. Allahumma anta fani. Perhatosan. Kereta api priangan dari Gamir. Lain kereta api. Mana Bapak? Dongkap. Atur nuhun, aya Bapak hajat, aya Aki hajat. Nyawa da boga eta teh aya akina atuh Aya akina. tidak deui. Kudu papan ka bisa uyun. Aki hajat mana? Nenek hajat mana? Wah hajat mana? Bibi hajat mana? Alo hajat mana? Tetangga hajat mana? Tukang dagang tahu bulat mana? Kabeh papai. Tukang karetek nu ngaliwat kabeh sok. Ibu Haji tambihan deui. Acobi kapayeur. Teteh anu geulis anu bageut. Tegaduh artos wios ku beas. Mending ku sama poe no. Meni sagala butuh sia mah. Teh uli anu mana? Nu mana atuh teh uli teh nu mana ya? Anu mana teh uli teh? Teh uli. Cak. Teh uli. Teteh uli kapayun. Asareng aana. Aing can kiamat mah tulus we lagu Ieu papai nong ka itu. Jangan sadalorok mah hayo we mana-mana sih. Teh uli engel kapayun. Aa diwakilan Aa.
Aduh, 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 aduh. Bingung. Tete uli anu mana enggak kapayun. Ye inang hoyong tepang, hoyong diri sawin laguna. Aa uli anu mana, mana. Aa uli, aa uli, aa uli, aa uli enggak kapayun. Ye inang hoyong tepang. Ayo mah. Aduh, 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 aduh. Bingung. Satadina bapak aja terus dia. Ayun, anak iblis. Kabayun, elang ada cekak bangun. Aduh, 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 aduh. Bingung. Neng uli nuhun. Si acan kapayun. Si acan kapayun ye. Acan kapayun. Jeng, 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 jeng. Aduh itu nenek hajat. Eta Alah, nenek. nenek hajat. Dia enggal kapayun. Ye inang hoyong tepang sareng nenek anu beungkeun. Atur nuhun nenek. Abi hajat sakalian. Aduh Wah hajat, mang hajat, bibi hajat. Enggal atuh kira kapayun. Ye inang hoyong atur. Halo hajat, halo hajat. Bapak hayayat anu mana, mana. Bapak yayat anu mana. Bapak yayat enggal kapayun. Ieu inang hoyong atur. Lain kela. Aing mah dapun saweran leutik. Sora teh geus ka mana? Urang gede. Nah, eta saweran kudu nyaho. Lamun urang Sunda kudu nyaho tina kenong eta mah tina barang godog. Aing nong mah ditempo pangada. Edek senggol, edek naon aing mah. Kira-kira eueun nu beureum tong halus cicing tong. Arek kenong, arek barang, arek panelup, pokoknya duitnya no. Duit. Mengadang hayang duit. Hayang mengadang duit ayeuna dibere ku tong kabeh. Dikenong. Mengadang ecek nenek engke ditambihan deui. Bener no. Nenek ek nanya, ai Mang Adang ciga saha? So. Asa ngajawabna monyet. So. Aing tuh man jelema kieu mah diidek aing. Bener. Naon ari maneh naon? Hayang duit asa ngajawab monyet. Teu ngawiwirang aing sia teh. Lain ngawawirang sia teh isuk bayaran MBK goblok sih teh. Tuh, Coba. mana aing mah. Nanti ingat. Salaki we dijieun sesedok. Bro, Mang Adang Lain urang jadi syaratna ngajawab monyet duit dibikeun. Mak, oke? Oke. Ya. Oke. oke. Mang Adang, saur nenek. Ai Mang Adang ciga saha? Naon nanya na kitu ah. Demi duit satu demi Lain duit. hati samupan urang mah. Demi duit, demi Pokoknya duit, 50-an sih teh. Tapi geus dibagikeun ka dieu. Dibagikeun kabeh sok-sok. Nah, urang. nah jaga butuh ongkos ya teh sok-sok buru. Ya apa? Mang Adang. Hiras itu. Akhirnya sih di bodoh gitu. Jawab wae. Jawab. Mang Adang ciga Monyet. 50 mah. Mang Adang Ulah. sarkang iblis. Ah. Ai Mang Adang anak saha? Gusti nu agung nu masuci. Inu urang da dijual ka monyet. Gusti nu agung dosa pisan. Oh, nih. Hah? Sok-sok Tapi 50 butuh duit. Baik, sok-sok. Ulah dibeja-beja ka inu urang. Baik dah jauh sok-sok ke tukang son ge. Da ge duit ge lintir urang keur Ke tukang son heueuh sok-sok buru. Mang Adang anak Mah hampura. Da ye mah keur ngalah duit. Adang. Anak monyet. Mak. Oke. Mak. Wah, so. Mak ek naros. Heeh. Juru kawi ek naros. Ai Mang Adang turunan saha? Ai goblok pisan. Ini turunan urang dijual ka monyet. Kemain. Hah? Kemain kayak ditambahan ku Kang Demi Iblis. duit? Demi duit. Penting mah duit ya tidak. Sok. Ku duit mah eleh turunan ge dijual. Kemain. Sok. Mang Adang turunan. Ampura ya bisa aja turunan abdi di dia. Sok-sok. Mang Adang turunan. Ya mah demi duit. Duit dina hate mah.
Adang turunan monyet. Madang, ajak emak Kang Dani, ajak iya Bako Sirawing, ajak Kang Iblis, ai Mang Adang milih duit milih monyet. Adang milih monyet. Duit kadekeun. Nah turunan dijual aing mah beunghar henteu. Di mana aya monyet beuki duit da eueuh nya monyet? Pikir heula tah. Eueuh. Madang, supaya joget urang dia sadaya tos jaroget acan. Acan. Bade joget? Hayang lagu naon? Mau lagu beranak dalam kubur mah. Mane nanya teh kitu, da itu mah tatanan harios eta. Tara gitu. Palai lagu naon? Oh, teu aya ucing ti poros. Bulet. Aduh, nong buletnya ya bulet apa halulet. Mungkin wae pokoknya laksanakeun. Made Ceha ada apa lagu buleut? Kalau ditanya Ceha lamun tulisan lagu buleut. Gitu? Neng nong. Neng nong. Ayah hiji bulat pinuku japati kaluar kurungna kajual eta nongnya. Ai CEH eta mah lain nu kitu eta mah atuh lagu si Asuro. Ai bulet nu kieu. Contohan Madang sok satu. Sok. Roti potong roti, roti sementara. Jepang sudah mati, Republik Indonesia. Arwana goblok. Hanya aing heula. Bagus kitu nu cenah. Aing mah nuluykeun da kira-kira teh nyambung mah keur nanaonan. Asaha nurinoen diduakeun ditilukeun kita pada disawer mah keula tong kajang dinape mun lain piduiteun mah tong ditabuhan cici Anas capek nih nyawe teh pada dipanjer moal teh acara ngahira sumpah teh Aing antara buleut jeung lagu Sunda aya dipilih ku lagu Sunda mah mata kudu luyu jeung kana kaayaan lain kan alus keneh lagu Sunda heeh sanajan istri ti desa mangibis oh pak bener tuku mata kapita keluy wae ngegoleng eta sorat tapi gak hade gitu disangka Mang Adang heubeut teh panggil teh sorat tapi hade gitu hari itu ngan lebih hade jempe bener mak ikanana atuh lebih rusak bener yelo lain mak adieu Kang Iblis ya lamun Mang Adang jeung emat teh ditipu ka dieu di tanggal liwat moal datang dihaja dipanggil 5 juta mah nego hese bener ai di tanggal liwat mah dikelepek beunang berarti murah kena dibuat nadang ada orang inget tapi tak gitu Mang Adang tadi ka Inong kana ATM geus katarima tadi nama moal dibejakeun ngan nong setruk bener nong geus ya ai urang teh naon tadi teh nong cenah akang boga duit sakieu cenah gede nominalna teh 1,5 juta. Ai teh aturan Henteu asli kunong digesek Mang Iblis atur nuhun tadi teh nong teh moal ka dieu tinggal mau duit ti Mang Iblis gede-gede tapi nama moal dibeja-beja ka Mang Adang abi teh ieu mah sadaya kana ATM ari ieu mah naon kana kenceng sina aing penjaga masjid aduh akang hatur nuhun ku di bobodo ngaliwat nage nong teh geus atoh nya di ongkosan nya disampakeun peuteuy Oh diangkut ge nong. nya ku diangkat nage Kang Iblis mudah-mudahan eta si akang teh cing doakeun urip dirina sing waras badana sing cager awakna sing jag-jag belajar sing jauh pahala sing deket rizki sing nung turut pitu motor sing mapai gagasan Al-Qur'an sing nyata ngabela warga negara pang-pang agama sing sireumon anjing daripada sing sireumon mending sing sat daripada sing sireumon mending sing satkeun mak bisik tetangga Kang Iblis mau kawin apa iya mak bener eta teh mak karek naroskeun heula kanu tebih leres Kang Iblis bade nikah deui kela nabot naros ka dieu nyari emak apaan bini iya bini ai kan sajen mah aya mah Apaan ibu RW na teh ieu. oh my god aduh eta Adang teu kanyuksu leres eta teh Laras teh namanya. mak baler anu leres leres Bu Haji Laras pisan.
Aduh, Akang Adang. Aduh, naon atuh mah makin maca doa kulut ari kulit. Ay Allah. Allah. Pasti singa rumah subuh. Aina kawin ka iblis. Apaan kieu Kang Adang? Kumaha? Kurang dia mah. Mohon. Iblis teh disingkirkan. Cuk, celaka itu sing nyingkir. Nya, ai di ditu. Sing nyingkah. Nya. Ari ku mama 1000 bunga mah ku mama Dewi diingu iya. Eta teh. Leres. Ayo, tinggali atuh. Padahal mah udah setek kudu dah. Sakitnya di sini di dalam hatiku. Sakitnya ku di sini meninggalkan kamu. Tahu saya teh sungut teh. Ai makan lengkeng goblok. Cina, ngaku naon atuh? Ari ayeuna mah mudaga bosna mereka bau ayeuna pan peuteuna teh can dipasihan teh can diarah sanes. Di anak-anak saya. Sanes mah manangkeun Kang Adang. Bau pete jeung bau turunan. Oh gitu. Beda dari awewe mah turunan pasar jadi bau pasar. Kamu. Teh asana teh teh anu keprok teh rame kitu beda abdi ngiringan ngabodor. Kehela Mang Adang jika na ayeuna Kang Iblis jeung siluman mah bakal ngeklop. Kan kemarin mah milih pamajikanna teh salah wae. Bunga datang iblis, tong datang iblis kudu aya kursi. Tah, Teu nyamuk.